Yo. Apa? Apa teh kan jeung ate hubungan ke suaminya. Kita pihak keluarga kumaha? Ya, kumaha tuh nyawa sorangan kan, saya pula kumaha. Terus aku kumaha tuh? Ya, hanya sabarnya. Heeh tuh. Kan nyahonya hubungan apa dengan mama teh pas lami mama teh tadi ngalamar apa kumaha Naon sih? Gandeng ah. Saya full. Sudah, ada mau nanti ayo. Kalau ayo sok, tunggu di rumah ya. Ayo. Udah. Nelpon ke orang dulu. Hah? Ya, ayo orang ngopi. Mat, kedela. Mana aku nanggung ya tuh. Bunga tinik itu empat kusut. Ya. Naon. Apa satu kan? Ini berhubungan istilah aja si Alfa. Terus ngambil. Coba segala jadi satu tujuan coba. Yang sorangan maneh kan. Orang sayang rumah tangga jeung si Alfa. Orang sayang istilahna kebarengan yang manehna, tapi nya sorangan kan lanceukna kitu. Urang ngomong ka keluarga, lanceukna deui anggar embung di rumpal. Itu di nyawa sorangan maneh kan? Gus. Pengaruh gitu-gitu calon lancuki Pak Aing. Kan kira-kira kumahanya orang istilahnya menangkeun hatena gitu, ame diizinan gitu kan. Yo, ade goreng nage maneh doa bebasa kalancutna. Keluarkeun jero hati maneh unek-unek maneh bahwa maneh rek serius kasih apa. Sayang bener kasih apa selain hari deui. Jelas lah orang bakal ngomong, tapi kan yang sorang lanceuk nambung di rumah. Kumaha tuh? Sampai ke mana? Ya alus nama mana kemana enak sampai ke mana? Sampai ke hilang. Keluar tuh. Gas. Nah. Bubaturan kayak makan pohon orang tadi telepon. Semua nganter orang. Iya kumaha ada orang geus janjian teh lah tuh. Bayana we tuh kudu sorangan ya. Oke lah. Gentle bos. Siap. Yuk, aing support ya. Pasti bubaturan aja ya. Yuk, cari jalan. Saya ngomong makanya orang hubungan yang si apa lumayan guys lila kan orang ayah niatan serius, orang ayah niatan tangga di mana kira tanggapan kumaha Terus mana yang kumaha? ya orang yang rumah tangga jeung manehna nya orang kan bener kan. Emang orang can digawe ayeuna tapi kan orang berusaha gitu kan yang pagawean. Kumaha? Geus lah. Ya, wah gitu atuh. Ya. Orang mohon ya. Please. Gas. Lah. Ya. Ana nyaho teh sih? Urang teh serius ka di maneh. Urang teh bener-bener nyaah ka di maneh. Kok main persulit sih kau orang? Hayangna kumaha sih?
Dengikeun aing ieu. Lalaki mah laku lampahna jauh panjang ieu. Ijinan atuh aing kawin jeung adi maneh. Ya gitu cara sia. Jadi kieu cara maneh ha? Kieu bentuknya maneh kan jadi adi. Lamun ayeuna naon? Maneh salah maneh eta. Aing niat serius. Aing niat ibadah. Kieu cara maneh ha? Aing teh serius nyaan. Apa? Itu kamu mau mana jeung lanjut mana ke Smackdown? Ayo, di mana? Di mana yang itu? Arek ka mana kamu? Kela atuh apa dan karek datang, aja tadi stadium heula. Tanya Kak. Ayo. Hah? Udah tuh, udah. Tinggal lihat di mana? Aing nyaan bogo ka manehna, aing nyaan rek ka manehna. Tapi lamun aya terjadi naon ka di maneh? Iya, kahayang Aa. Iya. Puas ayeuna. Aing nya tujuan maneh jeung adi aing. Mana hiji syarat? Nah, atulah nyumput wae aku mah Bareng heula atulah nya kumaha manehna? Tinggali. Nah kan geus nya ngelulukeun hati lanjut. Tapi akur anjing main ML malah nu. Arane kan. Ya kurang setujuan. Iya, begitu atuh. Kan ya monya hubungan apa jeung Mamat kumaha? Ih, mode ya. Ha, gitu teruskeun. Kat, tong ngali ka dieu. Apa? Tadi kamu mau mana eukeur? Makasih. Kabogo maneh jeung lanceuk maneh ke Smackdown. Galau cenah. Arek ka mana kamu? Diuk heula, tah diuk geus diuk. Geus diuk kitu tah karek. Action. Apa aku teh karek datang? Masa nggak disuruh duduk? Kela nyata. Ayo. Heeh, terus geus bener geus ngan. Nya sorang bebengetan kos kitu. Pagaweangan main game wae. Action. Mainnya sorangan kan. Urang sayang geusan di sebelah nama goblok. Ayeuna urang misakeun maksakeun lanceukna can kawin. Nyawa sorangan bapangupna kos kitu. Aduh. Action. Yo. Gitu cara siap buka ka di aing. Yo, lamun ayeuna adi maneh reuneuh, tong nyalahkeun ka urang. Ayeuna maneh tong nyalahkeun lamun adi maneh aya naon. Lamun adi maneh nepi ka reuneuh ti heula misakeun ku aing, eta gara-gara maneh berarti nu lilang aing.